musuh eta musuh nyebrut tungkupe ieu newak ieu motongkeun leungeun nyeret ka dieu eta sakilat leungeun nyolobodor ka tukang musuh bawa ka dieu dikieu teh digendong didinya alah aya ku kitu emot kan mereka keur dilatih ku akang baheula geus latihan itu lagi jeung duit gitu lain wala suka tetenya kuring datang udah kalangkang goblok da aing kana kalangkangna wau beda rupana beda sejen eta ilmu musik itu mun asa wawunya jeung musik kudu dipake ku urang pan urang mimitina ge akang da manehna mah sapaneureun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ingin budak eta tah sileing oge dewek teh bisi ieu bisi naon bisi diparangkeun ke dipangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah sileing ai geus masagi dewek teh temblang teuing bisi sileing poho deui ai kitu ai soal ilmu mah kuring mah moal poho ngan ngana hutang si masak poho teh jadi gara da aing teh percaya henteu ka sileing teh soal usik teh sia malah baca capek nunggu bener can pernah latihan bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan can pernah latihan da ai kuring mah moal ka mundur can kaasaan mah tuh percaya iya hampura we ye sok pakai hampura segala dari nyan latihan tapi sia mah sok nyaan kade sia moal iya nyaan aja beakeun tanaga keungke urang aing siap lu goblok sia mentong ada luas cuy ada latihan ieu mah dari atuh wah sok tuturkeun terus syarat kita halus woi dah bener euy bener euy airi kata mah gitu weh potong musik leuh kumaha geus ieu sok hayanya kadieu eta bahaya nama mah tuh eta nanya duhan aing nyeri kumaha we teh kan resort teh alah weh musik kumaha kita aya eta akang teh lah nginjem tenaga babaturan kumaha mau ditangkap pokoknya nah tuturkeun tenaga sileing anu nuturkeun tenaga kieu kumaha geus dihanap mah bisa balakaya bawa ka dieu tah dibawa ka dieu teh hese pan sok bawa deui ka dieu balikeun tah ka dieu hese ka dieu hese da cek dewe mending cicing nah si eta kada beda teuing beusi poho nya ai eleh teh miningan kasalahan eta kitu deh ngelehan maneh lanceuk aing mah biasa lulus master wah hati-hati nya geleutik tinggali nepi ka wo anjir bulut-bulut deui itu puntet-puntet we tuh hebatna hati-hati teh eta lamun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur ka tuh awas domba nepi akang tidinya tuh ayo tidak kesana deh kan bejana siring tarik lompat bejana eta ku bejana wae atuh pan babarengan teh ngapoe eta dina Agustus kira juara wae
menang wae gini Agustus ai lari siling. Lari. Di RW genep teu menang wae gini. Ai siling kumaha teh menang lari je. Badak kuring mah sok motong ai batur mah ka itu mui. Ai ngan itu goblok. Yang musuhna dipilihan nu bare suku jeung. Oh bareng ge jeung juragan Bima atuh kana bandera beureum. Naon? Break lupa aing aya nyaho. Nya masih lain. Nyaan teteh ngomong teh sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Iket tah. Iket. Mung tara disusuh. Ye, ngawirang batu teh mah. Maunatna make iket ieu teh deuleu. Ma, pinjam injem sok dibere wae. Siap. Hitungan kayaknya. Hitungan tapi. Hitungan. Kumaha? Lamun dewek ke hibu 3, siap tuturkeun dewek. Sok. Sok aja. Bejana juara RW teh nya. Anu beureum mah anu beureum ulah mana wae teh. Tuturkeun aing. Siapa sok kitu? Aing kadinya sia ka warung. Kade sia ulah kahianat aing hera. Cing serius. Usang ngitungna. Dek kusiling dek dewek didinya sok komano. Ya. Sok. Hiji. Wah, jengkat. Oke. 2. Jengkat gua. Celo. Sudi abrig-abrigan teuing. Capek-capek. Numuruhan moal aya bari angkat. Deket di baledog wae. Nah, ngerakeun sia teh nya. Apa bodoh kan? Tapi tapi hana capek aing. Astagfirullahaladzim. Karena menjadi tentara teh kitu ya, Pak. Ayo nempok getih teh aing mah telu beraja. Naon itu lu beraja, Kang? Nyuri hayang dahar. Ieu mah ti pihak mun geus teu aneh heuy. Wah, Kang, da rasikona jadi tentara teh. Mimitina mah nepi ka utah aing basa mimiti Bratayuda. Oh, kitu Akang. Nempok bangke eta getih biji tina urat-urat cing berebek. Akang Ayeuna mah geus teu pati aneh. Geus biasa deui meureun kan. Muga-muga hei barudak ngora nu bakal datang. Tulang tongong nagara barudak ngora. Lain saeutik nu mati teu kurang anu korban. Bener. Di medan juang keur araranjeun keur kasejahteraan anjeun ke kahareup. Anak incu. Pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh. Sing nyang karuk. Usian kemerdekaan cing nyang karuk dina kalbu. Bener. Nepi ka kieu ieu. Berjuang teh gitu kan. Sanajan pihak musuh da puguh oge da jelema sarua atuh geus paeh we euy. Sarua we Kang. Gede Aya hati nu larian. Dikubur masal we di dinya lah. Yo sayu, lu kopra UNED. Iya. Anu tadi mah kopra apo mah. Walah. Ieu mah ti pihak urang yo. Di pihak urang. Muga-muga pahlawan anjeun disebutna oge. Muga-muga arwahna di tempat kini tempat anu nikmat muga Allah. Amin. Anjeun mah aya guna beheung teuing kuring mah paeh tina golodog batur. Pake teuing kumaha. Tina puak paok atawa kumaha we. Beheung heuh da jelema. Da jelema bener. Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna. Kabela negara bangsa teh eta bener kan. Alah Haji Mustofa. Kopra apo berapa? Ayeuna da aya kene Haji Mustofa mah nya. Oh ya mah Haji Mustahil gini. Aya kade Kang bisi aya baturna kopra adi. Naon atuh bari lagi? Jauh kan. Palingan mung milu da salah ngagusur. Heeh. Duh, Mun urang mah hari maneh atuh nutur-nutur wae naon? Da aing teh boga hutang. Lain kudu tur-tur wae mun urang jauh atuh. Ini hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman bulan. Aya jadi sejarah we Kang da. Cepot, aya tugas keur maneh. Saterning. Nah gini aja. Aya jaketan mah lumayan. Kenging proyek. Aya pagawean da Kang gini. Mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yang ngorebut. Ulah ini. Deur mau wae mau program aya teh abdi teh. Oh, itu. Nya.
Engke di mana Dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunahnya Aswatama paeh. Kayak gitu. Saya teh Bima teh rek maehan Aswatama. Ngan gajah sama Aswatama tangke bakal ear di belah kidul. Cenah meureun Aswatama gugur, maneh oge kudu milu. Milu nyebut gugur. Tah lamun Dorna nanyakeun ka maneh cenah meureunah cepot, bener maneh nyaho Aswatama gugur. Tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong. Tenang, aya ngomong masuk dileuwihan. Lamun ka PHP-an duit dikurangan. Ayo urusan kabohong percaya. Ayo soal ngabohong mah siap lah. Nya. Ayo ekol mah da daya usumna, jengkol aya. Benar Kang. Percaya ka maneh mah da puguh maneh mah jelema neraka. Lain pakai disebutkeun jelema neraka. Tepayus mungu di ratu teu layak aya di raja teh gini ge di pamimpin. Jomoni saemangna manehna teh pangeran. Monis aing jelema hirup di dunya mah can puguh doraka jeung teu nya. Kabeh oge Kang. Ieu mah jelema neraka we Kang. Biasana nu nuduh kitu teh manehna teh. Eta pada sakit Nuduh doraka mah. Naon pot? Anjing teh belah dieu we. Kagereneng aya teh teu hatena. Ngomong jeung hate. Sanggup bejaan si dawala. Mangga ulah. Tebih si dawala teh ena teh palih dicuun kemah. Wah, tapi eta mah. Udah kena beca juga. Ieu teh keur perang sak otak teh ka mana wae di manya aya beca. Aya beca di Cicadas. Aduh. Nah, kemana wae tuh ya Kang. Mun urang mah ini teh heug jeung ongkos. Kahayang. Ta ini kitu nya pantes. Mode juragan Abimanyu baheula. Kitu ka dewe. Bari ngalungkeun duit ya Kang. Heeh. Naon geuning kebenaran ka dieu. Naon? Sebutkeun jauh teh tadekeun ya. Gajah rek dipaehan. Naon maksudna Lu di mana? Teu di Sumatera, teu di mana? Amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun penyakit flu gajah. Penyakit rek dipaehan. Ieu teh naon maksudna? Kaayaan keur perang kita teh nyambung jeung gajah. Jeung gajah flu. Banyak gaji rek dipaehan. Saur Gusti Batara. Cenah balad apa lain cenah ieu mah karasa balad tentara pihak ti urang teh ti Pandawa mundur aya teh. Sakti, bedorna teh sakti dulu. Rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun teh puguh we da. Saluhurna ge tak-tak mau dek ngaluhuran sirah. Arjuna teh muridna, pek pikir geus leuing. Teter jajaten ieu teh. Alhoda karasa atuh. Munur ada munur ya. Tah, saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah. Belah kidul, Belah kidul ada gajah. Tua gitu. La ilaha illallah. Tong mana karep we teh nyong. Eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna Dorna Aicing, anak Dorna saha? Banowati. Jauh-jauh atuh Banowati. Ini hayang gebuga ieu. Anak Dorna teh Citrayuda. Sararea ge apaleun anak komayana mah Dor ieu. Dorce. Ngaranna teh si anak Dorna Aswatama. Oh, tah eta na pripun. Aswatama. Tabula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama. Dek dipaehan ke juragan Bima tah engke bala tentara nyorowok di belah kidul Aswatama gugur. Tah engke lamun Dorna datang ka Silaing amanat ieu mah. Kumatana? Ot saur Gusti Batara ieu. Omong ieu. Kumatana? Lamun nanyakeun Dorna ka Silaing cenah meureun dawala ai si cepot di mana ayeuna? Bejakeun dewek teh keur usaha kitu teh. Bejakeun keur Cirebon. Nya keur nyebarkeun KB. Naon KB teh kulawarga berencana. Ieu teh kumaha mun teh nyambung teh. Ya keur perang teh keur KB. Pokona mah lamun nanyakeun cenah meureun nya Aswatama paeh. Bejakeun heueuh kitu. Kira ge sakitu atuh. Sakitu pira ge? Oh siap lah kade euy HP euy. Minta digosipkeun Aswatama paeh. Aswatama gugur, acan. Oke.
teh kami beda teh. Kuring mindeng kasih kakak beda hari ke umroh Namun lami tetepan sok asa tua-tua. hanya naon pakai gumujeng lumayan kumaha sugane bisa umroh kedua kalian ya lamun pinu museum teh di umroh museum aing bakal pinu di aing teh bakal nyiptakeun museum jeung perpustakaan wah beres cita-cita teh bantuan ngalir ka aing wah bantuan pasti pasar ngalir dah-dahane wah pinu itu nunggu ya ieu mah biduit teu nunggu euy beres paduli teuing ladang nipu ge baik ladang ngahianat oge nu penting mah buncir we nu keluarga penting mah keur kapentingan aing ge supaya buncir heueuh apalaban anak pemajikan urang mah ngaji mumpung dina zaman kieu mah heueuh mumpung aya kesempatan kayaknya sabab lamun teu kitu moal bebenangan moal beunghar hirup teh moal saksara mah dihina batur pokona mah anu penting mah asa ulah tina jalan bener we hirup mah jalan bener mah ada hese mah hese hese rek ayana batur hinge aya kumpul Ting pasea usaha gedekeun hinge kula olah eta waos Pastek kedan anu mulia hari Barcelona lajeng MU teh iraha ieu tanggal 27 aduh mangkaning aing pemain inti bisa teu main atuh moyo aing teh si Messi si Ronaldo Messi teh ieu mah aduh lur hai aja naon dah pokona anu penting urang mah hasil we cokotan pakarang pakakas urut perang oh eta we nu penting wah kada teuing rame wisatawan ke ka museum aing pere nu penting mah piduit teh lah piduit teh ne paduli teuing tina jalan salah ge ketayanan keur kieu mah lah Pastek kedan anu mulia tapi lihat sudah buka koda buat menjauh kaliwa Saya letih temong Morena rasana jika lebih panjang aduh meninggali Jika letih menit cantik Kakak-kakak bahasna Allah rambut tuh kita komplok gitu ngeunakeun abdi nona igun beres nona ikut Tawawas di manjirin wawas tuh kita jeprit gitu dek munteun menten naon apan aya festival oh festival sanes padalangan domba oh marukana urang teu boga domba loba
Wah, mudah. Rek kilo kontes teh. Jadi pongan sakedeung. Kilo kontes jeung Pak Kang Oman Batu. Malasana bangsanan Parajang Yuswa cing pada leunghar. Tabakuna. Ulah manayagan wae hirup teh. budaya tingkatan. Kita wawas dengan jeprit. Jempling kawas nu sarap nu ngendang nu naon bajarkeun teh nu ngendang pangna rengkenekan ge da aing teh lain nu gelo kendang genah kendang aya nu nabeuhan di tukang geraku eka kelaka dua ketabeuhan darana saat sepi halo do dah hujan sote tadi si bolot si budak kabina-bina teuing sate bolot sia bolot budak ai cenah mah TVRI Jawa Barat goblok nyaritakeun TV cenah mah bakal diayakeun festival Padalangan sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat gitu isuk nyaho aing ge his Jawa Barat lain Jawa oh Jawa Barat his ulah jorang Barat lain burut aing mah sana nyebut burut goblok Jawa Barat mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati Padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana ka Jawa Barat nyaho aing oge para dalang sing inget tetek dalang-dalang nutisya Jawa Barat terjadi kontingen. Nyaho aing ge kontingen. Nah, mana mau wakana kondom. Goblok. gitu atuh. Kontingen. Lain kondom. Kontingen. Muncul bahasa nama Pak Sunda nama Pamilon. Nyaho goblok Pamilon. Nah, Pak Udin di mana? Nyamung aing mah. Jangan cara pemuda. Kapir ka dieu euy. Yo kapir sia ka aing teh pugu-pugu. Lain
oke nganggap kafir. Cara sholat saja. Hah? Beda tuh pakai kerpus. Nah, ketinggalina kumaha eta tarang teu herang. Eta nyanyi jeung mah teh fanatik ieu. Oh, apa nanti kita dalam makan. Wah, anjir. Ade. Buru dianggap enteng euy. Berat ya. Bisa euy. Woi, ya, tak. Ya. Woi. Berat lawan tuh ya. Woi. Nyak kan. Nah, sekali yuk. Aya nu ngadegungkeun di ulah dicu euy. Baru kenalin aing we. Burukan nu ngarampok. Wajah kesal. Wajah. Tawa ke galeret deui. Jara raya jelema teh. Pabaradogan. Dikirain lain aku. Dikirain. Wajah. Lamunnya saing pangnenyokeun sate teh ngadegungkeun aing teh. Keun urang podaran ku aing lah. Beres ah. Baru kenalin aang meureun. Wajah. Au. Kakara penting ayeuna ele teh si goblok. Kunaon itu? Kunaon itu? Naon teh? Kunaon sih kan ponok sebelah itu? Dan abdi teh tereleh gelut. Iya. Kakaraun penting aja nama mah. Cara abdi mah. Ai kitu nah ari ku Habib. Alah, Nah, di kucabi beleh. di kumaha teh kan? Naon? Tadi neme rogok ti corona boy. Hah? Dirogok ti corona. Waduh, itu kang ngagologor gitu. Boga gajah itu. Boga hutang. Gajah. Kan boga gajah tadi. Ora karep aja jewirna teh. Malaysia. Tengelehan jadi. BHP bibir ai. Apa bibir? BHP bibir. Wah.